dunungan aing mah teh kasbon teu boga duit. Jeung minta gua diaji teu gaji. Ah, para roster ieu. Asal itu tinggal digawe, balik digawena. Minggu heula aing mah. Aduh si koplok ngadon ngawadon eta titah gadag. Ampun maneh. Sampai udah tergajina lah mintua. Jadi nggak daguan dudungan ka dieu sugan mawara gaji nu alus. Kan kurang panyokotkeun nu alus sayang kumaha maneh gaji. Poe panyokotkeun. Aji udah pas buan bete kasih kampleng. Baik ke balik timber lah. Yo, gaji teh. Kok aing pangmelikeun HD ieu. Mahal ieu mah. Si mana gaji kieu? Di mana gaji keur beusi jeung paralawan. Yang terkai kumaha aduh. Geus pusing Padahal orang beta kasbon lah ya nak. Buka hutang kasih ayep aduh. Boborok kasbon, panduit nage eta geus dikanara gaji. Geuneuy maneh. Da boga utang naon, maneh kasih ayep. Wah, aja lemah ieu deh. Lumayan ya. Receh-receh na beureun. Assalamualaikum. Semoga rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Saha nu ngamen saudara petemernah kitu aing gerarungsih ka aduh aji. Bang mana waean mah aya recehna tuh. Teh gelas sih serat ieu. Aldo. Mana geuning F nu ngamen teh. Tong boro teh gelas tuh urang ge eueuh naon. Kudu dia urang nganyu ka warung. Kasbon heula kasih kampleng ieu teh. Can aya wae ka dieu aduh. Urang han ieu, aduh sampingan we ngamen mah ieu. Sia medit euy dipung aing mah. Mun geus bayar ejaan bayar ka urang. Nah aing jadi nu boga hutang teu balai si ayep mah aduh. Itu si ayep ka dieu ngamen. Urang teu boga duit. Teu dibayar. Piraku aya nu ngamen ka dieu aya maneh pan ieu teh meureun dileuweung. Kasbon teu meunang. Bayar kurang gaji gitu.